yok. Udang can sih ieu teh. Ini cangkel nunggu anak ieu teh. HS deui, apa teh hamster we. Ye. Sugan teh can udang yok. Set nyambung geus atuh dong. Bukan sare wae ah. Yuk, Heula yuk. geser. Sarapan heula atuh isuk-isuk mah. Anjing pira aku sarapan cai bodas, kembung doang anjing mah ah. Ah, sarapan we, nu penting mah aya asupan. Lumayan dah. Mana yok? Kuno nyokat apa heula ya. Sabari nyokat eta pita meh ngeunaheun ngahulungna. Aya. Ya geser deh, mana tuh aja. Seru ae. Fly. Ah. Ya dong. Naon kabar buruk lima kabar buruk. Kabar buruk naon deui sih yok? Harga rokok naik lain. Lain iman lebih penting tah. Ini kan ada orang pada mana lah. Tikan lah. Naon? Naon yok? Varian baru corona lain. Ini mah lain tuh lebih penting. Naon atuh? Tah, tinggal libra dong. Mana? Yok, besok mau ada klien buat interview. Jadi rambut kamu harus dicukur rapi biar bagus nah. Anjing majar teh buk aing teu bagusnya. Sopan ya yok, sopan. Hek sia yok, kumaha sia? Buuk. Kumaha dong euy. Nya teh kumaha atuh yok? Cukur we atuh. Ya tapi dong euy. Yeuh, nya mah kakolot yok. Anjing geureuy wae sama. Sia yeuh, lebih nya ka buk apa nya ka bagawean aing tanya? Muka be aing mah dong. Tuh, nya sia mah goblogan da. Daripada gobloknya mending rek goblogan aing mah. Emang buk aing geus panjang gitu dong. Makana ulin yang spion, Ameh goblok. naon anjing? Ameh ngaca, tah, anjing. Goblok rupa-rupa. Emang saking geus panjang gitu nya. Henteu panjang mah yok, tapi ngewa we juga sarang towet. Anjing goblogan sia mah. Sia nu goblok. Barina tah atasan sia ya wae. Atasan sia bego. Anjing. Geus ayeuna mah kieu, coba nego ke atasan maneh. Oh, heuh coba nya. Sok diajak sia. Coba urang WA ya lah. Sok we. Oh, kok ngadadak sih, Pak? Kita kirim eta. Oh, kirim. Anjir mau ngetik langsung goblok. Anjing eueuh teh si ieu males na goblok si admin all shop. Atasan sia, anjing sia teh. Naon yo? Naon deui? Iya, mau gimana lagi? Awas kamu ya kalau nggak nyampe dicukur. Ngancem ieu mah urusan ieu. Males deh, gua aing mah. Balas deh temprang. Tapi Pak bisa meren. Hehehehe. Ada sia ada yo. Nah dong. Udah cukur aja cenah ge. Anjing, ya udah. Iya atuh Pak. Kirim. Lu Kumaha yo? ya kumaha deui dong. Dek lu dicukur ya malah. Ya heueuh lah dicukur sampai pantes teh arek interview teh buset. Anjing, emang selama ini aku nggak pantas di deleuna. Goblok. Contoh potongan buk nu alus teh dong euy. Emang maneh arek nu kumaha cukurna? Terserah dong lah, yang penting mah rapi. Deuleu, aya aing.
Kedeng. Nah, kos kieu lain rapi. Masya Allah. Betul. Kira-kira atuh teh bodong da linteras MTS nih harang Naik gitu. rapi. Apa nu ieu? Anjing tiga tukang somai ieu mah tuh. Mana ada tukang somai kos kieu, Yok. Ah, siapa mau balik goblok. Ya kumaha tuh, Yok? Hese buk dia kos kieu mah dimodifnya oge. Teuing dikumahakeun nya dong euy. Kedeng, idenya. Mana cik? Kedeng. Mana? Nah, di kieu. Anjing emo eta mah entok modal. Sama di beja teh abrung wae sia. Bis lah. Kumaha engke eta mah urusan anjing tukang cukur lah. Gambarina sih lu bakal tanya ke aing, Yok. Udah sugan aing teh sia aya channel gitu dong nu alus. Calo aing teh meureun pajarna teh. Ah, Terus kumaha tuh aing dong? dicukur goblok lain kumaha-kumaha sia teh. Aduh. Si doyok. Anjing. Terus kan itu pada dicukur lah. Arek aing mah terus ditage. Salin weh heula berapa kieuan aing ka Listrik ya aing. Larang di baju ah. Aing mangkat lah nya. Oh, mangkat. Tapi eta saya balik deui ka dieu buk can rapi. Wah, aing dicukur padahal Virgo ku aing. Naon anjing Virgo? Ieu anjing dipipir berecing ogo ku aing kok si anjing. Anjing, bujit. Mangkat sia. Udang canda. Daripada gobloknya amin kayak goblok. Aing nya. Tekan teu panjang mah. Tapi Tapi salah.